Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Tepang munggaran sareng Kang Uik korelat. Alhamdulillah dina waktu ieu Kang Uik disarengan sareng Kang Deon, sareng Kang Sandi. Nah, namun sateuacanna panginten anu bade di luar teu hilap ka kadang margi mohon ulah hilap di like sareng di subscribe-nya. Akhirnya pengen mau bade dibahas teh ngeunaan kesenian atau seni sareng budaya Sunda nu sakitu ahungna. Betul. Kang Sandi, Kang Deon di antawisna panginten kesenian di Jawa Barat teh kalintang ieu sareng seueur sanes kesenian yang malah panginten dina nyawan bangsa katukengen urang sok diayakeun sepotos kawinan barudak. Kang Sandi panawi uniknya tah naon wae kesenian atanapi kawinan barudak di zaman Kang Sandi leutik tah baheula. Mah guru di dosen teh gantri Gali teh sepotos kumaha teh? gantri teh awi foto sedikit yang keras-keras ieu. Ya. Anu SMS Sunda. Alhamdulillahnya seueur ieu. Gantri teh aweuna sedikit. Sefoto itu panjang sekieu. Kayak gitu kan berarti Ditakol ke pajauh-jauh atau kumaha teh? jauh-jauh. Nah, terus jauh-jauh. Oke, orang apa begitu? Oh, dibetrik-betriknya atau dibetrik. Ya kadang-kadang senang Kang Sandi numbutkeun naon nu sanesna eta teh kan nganggo urang hukuman. Aya di Ambon, aya anu naon teh? Iya, kok pakai terakhir. Kawon ada. Kau udah sebenarnya kai. Ya kok. Nya eta salah sanesna. Tah enak karesan ieu Kang Deon. Da ulah jati kasih kujunti teh nya. Bang nama kanggo nonoman ye atanapi regenerasi supaya mikanya jeung mika tresna kana seni budaya Sunda manawi ti Kang Deon tak kudu kumaha nah barudak teh dipaksa kudu naon main kenang atau lah aya carana paintennya ieu Kang Resan Kang Deon teh salah sawios aktivis anu teras-terasan dugi kaena ngagali potensi di pelosok-pelosok atau di wilayah-wilayah nu aya di seueur Jawa Barat. Kang Deon mangga. Nuhun. Hariwang urang pos ka mana baras mes-mes main HP, main HP, aku ada HP. Nya. Utami nama kitu da. Negara semuanya. Terus kesempatan udah makanya aku udah kayak aku kena harus mengenal menyentuh minimal si barudak teh harus sama eta Harus bisa. Kumaha senang. mohon ganti pasti araya kayak kamana Ieu tiga bersebut ya. Dengan kampung mah para kesenian Sunda teu cakap punya rira ya jantan peryogi rerencangan antenan pentingna udah cakep tetangi nu cakepnya eta penginten eta teh reres kawinan barudak kesenian kampung Sunda ngaluarkeun tanagi jeung kesangnya aya mah eta olahraga teh olahraga ku jempol hungkul loba teh tah mangga tos kadangu ku simkuring tina ngeunaan tata cara tapi sebagai praktisi penggiat seni budaya Sunda khususna penginten seni Sunda tradisional, Kang Sandi mah pengen tentang hiji, kedah leres-leres di aya na pembinaan, lajeng panginten kedah aya di sering ke pasang kiri, katanya, eta teh supados nuhun ngembangkeun malah memas deui janten pembaharuan gitu kan. Menawi ti Kang Deon kaminan tahu sama tadi teh sebelah itu bahasa orang sosialisasi tapi sosialisasi tadi dan sosialisasi biasa aya dina depan kelas kurang kali anu lolos biasa gitu mereka barang gitu jaga pamret gitu kan tina Sunda teh utamina tina bahasa ya Kang Sandi Kang Dede
da eta teh seueur nonoman tong bujung-bujung nonoman salah tu kolot mungkin kadang-kadang riskan teh kahiji bahasa Sunda anu sabenerna kudu dipake teh di mana gitu kan sabab ayeuna mah kulantaran sieun salah teh jadi we ngararakeun teh make bahasa naon bahasa deungeun gitu kan malah ame rada religi ame rada islami mama jadi umi bapak jadi abi itu jadi budak. Iya pahina waktu nalarapan kan barudak karunya hiji mangsa budakna miceun di WC beres miceun teh di banjur Kumaha tah? makin nu nanyakeun saha cara miceun di WC teh di banjur budak katakan ngomong abi mah abi. berarti kan minta kan menjadi bapakna eta teh nah gitu tah di antaranya kepotos gitu kan tadi tamana tina bahasa Sunda eta ngararapkeunana tapanya ajrina sareng ku akunna bahasa Sunda kali kapannya aya Sunda Buku Sunda Wiwitan lapangnya teh aya Sumbangan Sunda Goakan nah ayeuna sok dirarang-rarang dirarangkeun aya cangkang aya eusi gitu kan sali uni ngabeda kan deon kalau sawirna mau makasih siniran naon wae teh kan deon kadang-kadang dia mau menutup acara saya fokus lagi kayak kecap ayat kampung sudah kecap assalamualaikum model gitu jadi kadang lagi cangkang nanti tadi teh ayat kecap ayat kampung terus usina teh saya ucap assalamualaikum nah eta lamun Jokowi mah dinamungkan acara mah burung irian, burung hantu, cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang tuh gitu kan? Ini kan kayak isinya. Maaf nanti. Mangan juara satu. Oh, nah, iya teh kadang bagi salah satunya jajabunya hasil bubutian hasil orang Jawa Barat. Wah, bedanya gelas betul mah ada. Bagi imah disupan lah. Mohon sambil makan sandi kandeon. Kopi aya kopi asli teh kopi tumbuk buatan sana ieu teh Kang Sandi buatan Kang Tileuweung diolah ku Kang Deon alhamdulillah saja piti paligel opak beca cicimpring gitu alhamdulillah malah bareng asbak nage asbak alami ieu teh panginten muncul urang Sunda mah disebutna teh awi alhamdulillah dijadikeun Manesan orang kampung alhamdulillah ternyata potensi nu aya di sakumpung urang tapi naon sabudur urang teh eueuh pisan kantun digali di naon dipiara sangkan janten hiji naon namanya teh komoditi unggulan ya nah ayeuna kita aya waktos kene Kang Sandi Kang Deon pamina paminten tadi penggunaan bahasa, penggunaan kesenian, penggunaan kaurinan orang lembur. Nah, di antaranya tadi kan diunyakeun salah sawios nu aya di Jawa Barat itu kan aya awi. Nah, sanes awi unggul malah panginten pangeusi budaya di Jawa Barat teh terutama di Jawa di dunianya. Di antaranya aya pakakas antara parabot zaman sepuh kampung ya kadang-kadang Kang Boy sok rada miriskan nalikan untuk air pasang girina udah jajakan nah itu teh sok kadang ditaroskeun naon ieu cenah nyiru anu alitna leutikan sarana teh nyiru padahal kan leutikeun naon kan Sandi cara penyiru teh cecempe nu ageuna meureun naon ngomong tampirnya giribi nah gitu nah lajem anu naon para di teh Kang Deon awak kurang nyambut teh karena tekan miris pas kurang kali ditaroskeun bujang ieu naon kipas angin anu kitu mah cukil janten si cukil di galo-galo ieu naon ihit di naon digeber-geber ngajangkeun masa Kieu. Atawisna ieu teh akan pengennya plastik aya mah
nuhun. Harus produksi aja lah gitu nya. Tapi sekarang mah pokoknya Nah, itu aja. Utamina keun sabulan tak seutiknya salir sangkan kemah sanes musuh budaya unggul, telah kawin unggul, malah bakakas para kolot program ente kurang duanya, kurang dua karang pengen ieu namina naon, karang ada mana kumaha, kauna anak kamu naon gitu nya tah kedah diingatkeun. Karang ieu gitu tadi. Ngenaan lauk asli di Jawa Barat. Ya kan bangsa anu disebut non, anu disebut arwana aja bangsa nanti sama sama di luar ya. Cita kan dewa naon mah ieu anu Jawa Barat. bener kan harus sedikit Bener. Ya. Jair. Bener. Jair malah enak mah kan sebutan jair ya. Buraya. Oh, buraya ke rupa-rupa kan sandi. Aya nu disebut lauk enol, aya disebut buraya, aya disebut akong, aya anu disebut naon teh disebut lepung naon nya. Jadi seueur pisan gitu kan malah ukur nasana kieu deh kan eta teh aya lauk enol tapi pararajang sedayu yang jolong naon. nah Banyaknya, jurung gitu teh. Mau lama sok disebut teh cenah eta lauk pedang, lauk jarum gitu nya. Eta teh jurung. Biasana teh dina caya tariknya. Dina tarik. Ya, jangan tarik aya jurung, tampele, kekel, cingok, tuluy non bogo nya terus sepat, petong. Nah, Delok. ayo nanti tambah mon deloknya ada tekan tina cimok karena delok bahasa yang nama baranak beranak beda. Di tiap ngomongkan pasti beda gitu kan bahasa dengan mah kata bentuk teh water ya aya deui anu disebut teh hampala aya hampal gitu kan kada guna teh janten non karisi jeung kasempan jeung kahariwan teh daripada engke tentengan Jaya. nah limbah pabrik terus kontaminasi ke surukan ngikeun aya deleng dage ngikeun aya kekelnya nah teh ayeuna penyetan urang salametkeun saran terakhir kamu pamirsa anu mancol biar dina channel ieu ti Kang Sandi tah rangkum sadayana kudu kumaha tah urang Sunda Langsung kan ada kesenian dan budaya itu langsung sangkan lanjut khusus lagi alhamdulillah sampai terus kadangnya aku pikir sadayana kesauran Sandi Kang Sandi ayeuna teh Kang Deon Abi mah panginten tadi dia kan ngomongkeun Kang Sani. Ku sadar lingkungan anak kita sadar lingkungan anak supados itu bicara sampah katu ka dieu sing eta teh sing sarehan kitu susukan teh ya mau lah sararae kayak uang aya terus hancur kan alhamdulillah kadang lagi nomor terus kadang ngobrol kendalisan yang tarah di reng-rengan Kang Sandi sama Kang Deon Mores bisa tersimpun dirangkum kahiji penyetan khusus kamu orang Sunda we mah khususnya kedah introspeksi diri utamina sing sadar lingkungan utamina sing berseka gitu kan ubang berseka mah orang biasa hidup sehat otak oge cerdas alhamdulillah dina ngaranakeun seni budaya khusus sampai gitu karena sekarang tentang Sunda alhamdulillah bakal laksanakeun sakitulah sementara supaya kita di channel Simpuling Sapara Kaca anu mudah-mudahan aja manfaatna utamina ieu mah mun sakadar supados nami wawasan oke nambihan silaturahmi ya nyangakeun sabarang salayang labet ka cabe manteu nyangakeun atuh lumayan labet ka sae manteu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh per mios